Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adu dipika hormat Bapak Guru urang sadaya, Bapak Agung, serta rencangan anu kusim kuring dibanggakeun. Syukur alhamdulillah ka Allah Subhanahu wa taala lantaran rahmat anjeunna urang bisa kumpul di dieu bari sehat tur pinuh semangat. Salawat sareng salam tahilap urang aturkeun ka Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri toladan urang sadaya. Pendidikan merupakan kunci utama kanggo ngabentuk generasi emas. Generasi anu mampu mawa kamajuan ke negara tur bangsa. Bangsa anu maju bisa ditempo tina kualitas pendidikanana. Maka ti kitu pendidikan kudu dijadikan prioritas utama urang sadaya. Dina pendidikan urang teu saukur diajar maca, nulis atau berhitung. Leuwih ti kitu. Pendidikan mengajarkan urang nilai-nilai moral, integritas, tur tanggung jawab. Ingat slogan sekolah orang, knowledge is power, berkarakter is more. Pendidikan bisa ngabantu orang supaya paham kumaha cara nyang harapan sarupaning persoalan hirup anu bijak. Dulur-dulur sadaya anu kuring kuring dibanggakeun, urang saku generasi muda, urang boga tanggung jawab gede pikeun ngajadikeun panerus bangsa anu unggul. Di era globalisasi ayeuna persaingan teh beuki ketat. Mangka ti eta kan saukur anu berpendidikan luhung, berintegritas tinggi, tur ngabogaan karakter kuat anu mampu bersaing, tur mawa parubahan. Pendidikan lain ngan saukur soal diajar di jero kelas. Urang teh kudu aktif nyangan pengalaman anyar, maca buku, diskusi, tur manfaatkeun teknologi anu bijak. Urang kudu inget, urang nyangan ilmu teh nepi ka akhir hayat. Kulantaran ti kitu, hayu jadikan pendidikan jalan menuju ka masa depan anu cerah. Urang entong eureun nyiar ilmu tur ngagali potensi diri. Kulantaran ti kitu, liwat pendidikan urang bisa ngawujudkeun impian-impian gede jang ngajadikeun Indonesia lebih maju. Dulur sadaya anu kuring kuring dibanggakeun, panutup ti kuring hayu babarengan mangpaatkeun tiap kesempatan diajar sing soson-soson. Jadikeun urang mangrupakeun bagian ti generasi emas anu mampu mawa parubahan ke kamajuan bangsa anu ku urang dibanggakeun. Mung sakitu diantara tiap di hapunten anu kasuhun biaya aya kakirangan. Hatur nuhun kana patosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.